Cek kuring hirup mah 2 kali paeh sekali engke teh aya hirup deui Kang geus paeh teh ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna ish kariman au mut syahidan sak ayeuna tong sieun ceng teh mak nya nu ngadukungna jutaan aya nu teu 1.300.000 keok nu jutaan ku 300 mak nya jelema sapada herang keok ku jelema 2 kamaksiatan umpamana gitu teak pada ayeuna alhamdulillah jablay geus miti leungit baheula pan terkenal saritemna Bandung teh mengkol ka Gardu Jati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti saritem tempat nu nyempil bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut bararade ieu eta teh ya beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deket uing ka Cileunyi mata kuring nelfon Bupati Bandung Pak Obar bikin atuh ceng perda jika padada sugan pindah ke Garut kuring nelfon Bupati Garut Pak Agus Supriyadi nyian pagar betis di Garut pindah ke Tasik nyian nelfon Pak Tatang nyian perda pindah ke Ciamis kuring nelfon Pangkon nyian perda sugan pindah ke Banjar di Banjar nelfon Pak Herman nyian perda kan ini ditingker baku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu pan pada herang keur zaman togel mararasang aing nya ho kada masing tengah aku ge da katanya sok masang togel mah dekok taragna ge kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor keluar 2 tilu edan aing tibalik tilu 2 ge lah santragan teh 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok taragna teh begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya apa dengan sabulan ge beak ta togel teh matak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi tiba-tiba polisi tukang nyeun kateucregan tukang nyeun kamaksiatan judi segala rupa tinggal ngalaporkeun anu ka Kapolda ku aing dilaporkeunana ge ari Kapolri na geus wanian ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya kene pika sebelah laporkeun ku rakyat hese amat sih gitu nya eta teh contoh-contohna kitu sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring ya di Garut aya wae eta teh kitu tukang ngalaporkeunna uing alhamdulillah diberesan kabeh kamari 2 Kapolsek beak wae kamari dianggap cetek ajengan gaul aing mah atuh wawuhna ge geus level Kapolda aing mah teh sok we teu percaya mah tanyakeun ku Kapolsek ku Kapolres teh Ciamis teh wawuheun teh Kapolda jujun tukang dahar bareng teh jeung aing tah jik tanya-tanyakeun ti miti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna jik tanyakeun nah, ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah manawi kade 1 kali Kapolri ngomong berantas judi kabeh jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat keur ngabereskeun kamaksiatan tinggal sakitu ayeuna mah mata ulah jauh-jauh di Indonesia di pada herang we mun kamaksiatan di pada herang babarengan kopak bersatu tadi suruh Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh pani bergabung mah beres kabeh bener teh sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunuk oge bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere bangkeut tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak gitu. Jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia pada herang buktikan heula eta janji Rasulullah lamun di pada herang kamaksiatan leungit insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang pada herang di pada herang bakal sehat mulai penyakit amin ya Allah ya Rabbal ji tah tu udah ngomong sakitu setengah jam kurang atuh 5 menit teruskan ibu mah ningali jam kan bae atuh udah jamna ieu teh lain menang nginjeum usil amat sih ibu mau capek mau diteraskan mau capek nya moal ibu mah dihanap nu sok capek mah nu di luhur matak lamun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur ibu sok ka luhur tara lu sirina kana teu balek wae sih maksud ka luhur teh lain teu balek ibu naik ka dieu pidato abdi kahanap kadengekeun nu di luhur mah nyeri genggerong nu di hadap hehehe meme diteraskan Kang minta doa heula sim kuring mudah-mudahan sing cager amin genggerongna hiji awakna hiji nu butuhna loba jaba emang jadi ngurus pasantren teh
alhamdulillah sesepuh aranjeun sadana Pak Kusnadi waktu peresmianna sumping karo rompo ka pasantren. Jadi keur buktina saksi matana Kang Kusnadi. Jadi pasantren menang lada teh ajengan ladang dakwah. Menang kukurilingan unggal peuting teh jadi pesantren teh. Enak santri geus anu ti Jambi, ti Lampung alhamdulillah barokah. Tinggal di tengah teh urang pada herang can aya. Sok teu naon di dieu ge pajaya pasantren mangga, di dieu atuh sian ngan ulah dalil, di dieu ge pasantren, di dieu henteu kajaukeun henteu gitu. Pinahkeun ngan itu alhamdulillah ku kuring rek dididik, santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara. Nah bet kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang. Era ajengan eleh gelut. Kayak ajengan beres ceramah anu mabok susurun todan gigireuna ngajedog we teu bisa sikat bleh. Itu. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat pesantren kuring amin. Hiji eta. Dua, walam yaqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil muun wa juris sultan. Teu pati-pati urang pada herang Jujun Junaidi ngurangan takaran jeung timbangan, maka Allah bakal nurunkeun 3 perkara ka eta kaum. Hiji, katiga halodo panjang kurang cai. Dua, mahal ongkos. Tilu, pamarentah anu lacut karasa ku urang kabeh ayeuna. Halodo panjang ting jerit Gusti sawah bejan sumur saat jaba panas tira hujan berat hujan banjir Gusti. Daya beli masyarakat makin rendah, harga makin tinggi, harga beras melangit bener pika 7.000 kamari sakilonya, harga susu menggantung, harga kacang terjepit. Ari ibu serius wae da serius lanceuk kuring melah kacang ditanya aceng teh aduh hebat kacang bener cenah hargana boro-boro kagencet gitu. Ari kagencet bahasa di Indonesia naon? Terjepit heuh kan jeung suri sagala. Bahkan diturunkan ke Allah pamarentah nu adil pada rasa kurang aya. Yuk nostalgia sebentar yuk. Tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto. Bahkan ajaran diarenang kepada herang ge di luhur panggung lain ngaji kagok goreng Soeharto. Ieu si ieu nu